ku Gusti Allah teh ulama gitu. Jadi syarat ulama nu kahiji hatena boga rasa sieun pangtarikna ka Gusti Allah gitu maksudna teh. Tah ieu teh tos teu dikenal gitu, tos teu dikenal sehingga jalmi ya lebihkeun ka umroh ge 10 kali sewang karena berpikir ka surga teh ku amalna gitu. Oh sanes gitu. Pilarian dalilna aya teu nu nyebatkeun ka surga ku amalna teu aya gitu. Ka surga ku rahmat Allah, ka neraka ku adilna Allah. Itu maksudna teh. Ngan peda Allah mandu dina Quran sareng hadis supaya salamet maneh kieu gitu. Siga contoh lah urang misalnya siga abdi lah contoh. Abdi jadi guru ngaos. Abdi kayaknya kebaikan tina abdi jadi guru ngaos. Abdi jadi seueur dulur, abdi jadi seueur ya gitulah seueur kemudahan, seueur kebaikan. Tapi di akhirat abdi walau alam. Di dunia mah ku amal abdi kayak yang kebaikan. Tapi urusan jeung Allah udah hati abdi urusan jeung Gusti Allah. Urusan jeung kahirupan mah ku amal abdi gitu kan. Abdi jadi teu hese tuangeun, abdi jadi teu hese rezeki gitu ku seueurna dulur teh gitu kan. Tapi aya di akhirat teh kumaha walau alam. Da eta abdi urusanna jeung Gusti Allah eta mah kitu maksudna. Ta ieu nu anu urang peryogi mastikeun teh gitu. Urang peryogi mastikeun aya rasa sieun nu teramat sangat gitu ka Gusti Allah. Aya rasa hariwang, aya dugikeun ka engke tiasa dugi kana kapi milikna rasa cinta gitu ti Gusti Allah teh gitu. Tah ieu peryogi diperjuangkeun gitu. Ieu peryogi diperjuangkeun teras nu peryogi kapahamina teh kieu. Salami ieu upami urang nganggo istilah berjuang pasti kesana memperjuangkeun nangtungna Islam. Jarang berjuang memperjuangkeun nangtungna iman gitu. Lawan margina teu dikenal. Teu dikenal perjuangan nangtungkeun iman mah. Sadayana beramai-ramai berjuang nangtungkeun Islam. Nepikeun ka parasea bakal tingkul bating nu hayang berjuangkeun Islam. Nah Islam masa nu manehana napa jadi parasea gitu. Tah padahal kedana diawali heula ku perjuang nangtungkeun iman gitu. Awali heula ku perjuangan nangtungkeun iman. Tadina nangtungkeun iman, sareng dina nangtungkeun Islam, teu aya nu gaduh tapak pagawean. Kajabi Gusti Allah. Tah mata Allah miwarang teh istainu bisobri wasalah gitu. Sok minta tulung. Ku cara sabar jeung salat Gusti Allah teh gitu. Nangtungkeun iman jihad. Nangtungkeun Islam ya jihad gitu. Bahkan dina Quran Allah nyebatkeun hakon jihadihi. Nu dimaksud real jihad gitu. Nu dimaksud sajatina jihad teh nangtungkeun iman. Nu dimaksud sajatina jihad teh sanes nangtungkeun Islam gitu. Nu dimaksud gitu. Jantan sami nangtungkeun iman Allah nyebatkeun ku istilah jihad, nangtungkeun Islam ge Gusti Allah nyebatkeunna ku istilah jihad. Malih dina Quran Allah nyebatkeun hakon jihadihi. Maksudna hakon jihadihi teh sajatina jihad teh dina urusan nangtungkeun iman, sanes nangtungkeun Islam gitu. Hakon jihadihi. Maksudna teh kieu upami nangtungkeun iman asli urang dipiwarang galungan jeung awak urang sorangan gitu. Tapi upami nangtungkeun Islam mah gampil da urang piwarang nuturkeun hungkul. Saurina Quran disebutkeun lamun kami geus beres macakeunna tuturkeun bacaanna gitu. Jadi nangtungkeun Islam mah sangat-sangat mudah gitu. Nu tadi teh patokanna ketika kalam labdi tos dibaca ku kalam nafsi urang bakal dugi kana tafsir anu terbenar gitu. Makana sur Gusti Allah lamun tos beres mun kami geus beres macakeunna tuturkeun bacaanna gitu. Gampil pisan gitu nangtungkeun Islam. Tapi upami nangtungkeun iman asli urang bergelut jeung awak urang sorangan gitu upami nangtungkeun iman mah. Tamata Allah nyebatkeunna hakon jihadihi. Jadi sajatina jihad teh nangtungkeun iman.
makana Gusti Allah miwarang istainu bisobri wasolah, sok menta tulung ku cara sabar sareng salat. Ta menta tulung ku cara sabar sareng salat oge dua gitu. Dina nangtungkeun Islam urang piwarang minta tulung ku cara sabar sareng salat. Dina nangtungkeun iman ge urang dipiwarang minta tulung ku cara sabar jeung salat. Malih upami dina nangtungkeun Islam maksudna nangtungkeun bebeneran dina kahirupan urang minta tulung ku sabar sareng salat gampil gitu. Karena johir menekan akhirna urang minta tulung ka Allah cara sabar sareng salat. Siga keur tuh aduh bea saudara semangat eta teh salat minta tulung ku sabar sareng salat. Tah tapi lamun dina nangtungkeun iman mah benten gitu. Ketika aya lintasan, ketika aya gerentes gitu kan ya, ketika aya gambar-gambar kemaksiatan urang teh embung aya gitu. Urang teh embung aya dina hate teh lintasan eta teh gitu. Urang riadoh gitu, urang riadoh kieu teh coplok-coplok.